Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng. Atuh dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya carios nyambung Rusiah Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Kileuksa ayeuna teh nincak bagian ka-87 para mitra sadaya. Mangga nyangakeun bae etang-etang hiburan pangbeberahmana. Rusiah Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian ka-87. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya Official. Oge ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka mitra sadaya nu partos sami-sami ngabandungan dongeng. Atuh cenah ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Da moal sampurna para mitra. Sok aya we kakirangan teh kitu. Neda jembar hapunten ati para wargi sadaya. Mangga para mitra Rusiah Curug Cikidang karangan Kileuksa urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka-87. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng judulna Rusiah Curug Cikidang, karya Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-87. Para mitra sadaya dongeng parantos dugi kanalika ading nepangan ka Aki Antri deui para wargi deh ieu. Aduh mun tulung deui wae cenah. Rame ieu ngadu pelete para mitra. Kumaha terasna ieu dongeng mangga urang sami-sami bandungan carios nyambung judulna Rusiah Curug Cikidang karya Kileuksa dina bagian ka-87. Sabada harita ading nemrakeun sagala eusi hatena. Aki Antri tuluy nyarita. Nah, atuh ari bogoh pisan mah teu dilamar deui. Lain teu dilamar deui kieu masing ayeuna ge geus loba ceda. Sabajabana teh abdi teh boga saingan nya eta Bah Jilun. Sigana mah nyinining mah bogoheun ka abdi teh ki. Ngan nyinining sieuneun ku Bah Jilun. Ieu nyudi sabab-sababna teh ki. Ading beuki tegas nyaritana. Oh, jadi keukeuh rek melet ka manehna nya. Lamun geus laksana rek kumaha? Kade ulah dilalaworakeun kudu bener-bener rumah tanganna. Tangtos we leres-leres maki. Margi menang hayang apan teh. Aki Antri ngahuleng lila-lila jadi watir ka ading nu keukeuh mementa pelet. Bakat ku panteng kahayang nami harap ka nyinining Aki Antri boga pikiran rangkepan. Lamun jajaka jiga ading teu aya nu mere dorongan. Sok sieun jadi goreng temahna, leuwih sangsara jeung balangsak. Batan ayeuna sok sieun nekad ngabinasa ka diri pribadi. Akhirna Aki Antri leeh manahna pok nyarita leuleuina keur. Yang ading ari sanya mah berat mere pelete lantaran mun aya naon-naon aki nu bakal kababawa. Tapi kulantaran ujang mah bener-bener mikahayang ka nyinining. Tangtu ku aki dibantuan pikeun narekanana. Aki boga keneh peperenian nu bisa dibikeun ka ujang tapi aya syaratna. Naon syaratna ki? Ading curing hak hatena bunga. Ari syaratna mah saeutik ujang kudu bener-bener ngajalankeunana. Sarta mun geus laksana ka nyinining ulah rek dilalaworakeun. Kudu nya-nya dijieun panutan saumur hirup. Rumah tangga sing runtut raut sauyunan ulah babari ka pangaruhan kudu teu pararugu. Sakitu syaratna teh ujang. Cek Aki Antri dari anaker. Sangkan katarima ku ading ka aya dina kaya. Kabener. Sangkan katarima ku ading. Kahartos ki lah. Unyuk sumanga we bade tumut kana manat Aki. Abdi mah moal ngalalaworakeun ka istri. Sabab tujuan abdi ge hayang hirup kalayan bener jeung bageur. Hayang nurutan batur. Rumah tangga nu ayem tentrem tak kitu tujuan abdi teh ki. Janten moal dipake ka ulinan nyinining teh da bener-bener miharepna. Ading ngayakinkeun sangkan Aki Antri teu asa-asa dina ngabantu ka manehna. Nulungan narekahan nyinining. Nyaheug atuh ari kitu mah Aki percaya ka ujang. Tapi samemeh Aki mere papatah duka dua kalina. Aki rek nanya heula sakali deui. Nya geus teu sanggup menyangkeun buuk jeung tabakna. Duh ki abot lah. Aduh mah teu sanggup lah hese pisan atuh da. Nya kajeun atuh ari kitu mah. Kajeun ari teu sanggup mah ayeuna ku Aki rek dibere nu sejen.
ngan kudu aya syaratna pikeun nerapkeun kan ini nu bakal dipeletna. Kumaha sanggup nyangan syaratna? Cek Aki Antri. Tanggem ki lah mangga geura saurkeun. Ulan we teuing atuh. Ading kat sida bunga heunana. Lantaran Aki Antri aya harapan bakal mere deui. Kieu Ujang, ayeuna Ujang teh kudu neangan buah ngora nu ngeunah. Lamun geus meunang buru-buru bawa ka Aki, engke ku Aki rek dijampean. Saterusna ku Ujang kudu diusahakeun sangkan ka dahar ata di dahar ku nyinini. Carana mah kumaha we asal bisa hasil nu dimaksud. Jangan sakitu, syarat-syaratna teh gampang nu ieu mah Ujang. Cek Aki Antri Daryanaker. Ading rada ngahulang di lemur Cibonteng mah can usum. Buah ngora aya ge kakara kembangan atawa pentilna keneh. Sasa atuh kieu da can usum buah ngora teh. Mau diganti atuh ku buahan sanesna na jeruk, jambu atau kalapa kitu tah. Is teu bisa Ujang. Teu bisa kudu ku buah ngora. Lamun teu bisa ngabuktikeun eta buah geus tong hayang minta pelet ka Aki. Sakitu tah maksud Aki teh. Sanggem atuh kitu mah, keun bae lah urang milarian heula. Ading kapaksa nyanggupan susuganan meunang ti lemur sejen. Nyaheug atuh ari sanggup. Aki ge moal ngoretkeun ayeuna mah. Sabab hayang nulungan ka Ujang nu keur susah. Ngan omat pitulung ti Aki teh ulah dimomorekeun, kudu digunakeun sing bener-bener. Dari hasil mah moal keur saha deui tangtu keur nu sanangna teh Ujang sorangan. Sakitu we ayeuna mah teh kudu loba syarat. Dengan kali neangan buah ngora. Pangaki lah. Tangtos ku abdi badakal diperatoskeun. Moal dilalaworakeun margi karaos sasahna milarian ti nu kieu teh. Hatur nuhun sateu acan ge ki, abdi bingah nu taya papadana. Ading meuni marah mai bakat ku bunga. Liang irung meuni rebe harepan daratang deui. Oh, syukur ari kadarimakeun mah. Ngan lamun teu hasil ulah nyalahkeun ka Aki. Da ieu mah sakadar akal tarekah bikeun nyumponan ka hayang. Hasil jeung teu nama gumantung kana milik Ujang. Oge gumantung kana widi tinu maha kawasa. Cah kitu Ujang ading. Mun kartos kilah katampi pisan ku abdi. Saterusna Aki Antri jeung ading ngarobrol ka kanu lain-lain. Nanyakeun masalah nyinining jeung Mang Kurip malah Bahjilun ge kaobrolkeun. Lantaran jadi saingan ading. Tangtu ku ading ge panglobana teh dicaritakeun ari sabab manehna asa beakeun hancengan asa disorok ku kolot ngan untung Aki Antri waspada. Anjeunna teu boleh mepelingan ka ading sangkan sabar bari tawakal dina narima eta kanyataan da jodoh mah aya nu ngatur. Sanggeus seubeuh ngobrol ading amitan tuluy balik. Hatena ngarasa bungah lantaran niatna geus laksana. Aki Antri daek nulungan ka manehna ngan ading rada bingung can kapikir carana neangan buah ngora nu langka keneh. Atuh bari leumpang teh terus-terusan mikir. Alah, kamana nu aya buah ngoranya jiga mah keur. Ayeuna mah moal aya buah ye lantaran can tepi kana usumna, tapi rek dicoba we neangan dalega jaga teh susuganan aya milik. Kitu cek hate ading bari tuluy leumpang muru ka imah. Tudah heula lampahna ading ayeuna kocapkeun kaayaan Bahjilun. Manehna geus hasil ngajalankeun puasa 2 kali wabedalan. Nu hartina 2 rebo geus kalakonan kari sarebo deui. Harita pasosore Bahjilun ngalangi sorangan di tepas hari. Bari ngalepus udud bangun tenang, malah menipeureum beunta bakat ku nikmat. Keur kitu kurunyung aya nu datang horeng teh Mang Kurip, anu ngahajarek nepungan aya obrolkeun. Bagea mah aya naon teh lulusuhan? Bahjilun nanya bari ngeserkeun kursi. Panon melong ka Mang Kurip nu kakara unggah ka tepas. Gek diuk dina kursi geus kitu kakara ngajawab. Aya perlu puguh ge bah ieu teh kumaha moal ngaganggu ka Abah? Nu naon ayeuna teh katingal mani bangun nu anteng pisan. Henteu mang teu ngaganggu ka Abah mah. Aya naon kitu? Mani asal leuwas teh incing terangkeun ka Abah. Cek Bahjilun nangtang. Hatena rada deg-degan bisi aya nu matak teu ngeunah ka manehna. Kieu bah, ai kuring teh kamari meunang beja ti Cijaha yen Aki Jumin jeung si Ruhya kalabur cenah tina tahanan. Lantaran Aki Jumin ngagunakeun ilmu siluman cenah. Taina kuring rek nanya ka Abah na can meunang beja tina urusan ieu. Mang Kurip dari pisan nyaritana. Kawantu hatena rada hariwang bisi Aki Jumin jeung si Ruhya datang ka imah. Atuh puguh Bahjilun rada ngajenghok ari kitu mah lantaran manehna geus nyaho kana kalicikan jeung kapinteran Aki Jumin. Nu yakin lain lawaneun manehna. Pok Bahjilun ngajawab rada olohok da heran.
Can mang ibeja. Lantaran batur ge simpe we teu aya nu nyahoeun, malah mah kamari ge teh jeung Pak RT pas rek mandi. Tapi da teu aya beja teu carita kitu. Lain kitu bah. Ieu beja teh sasat dirusiakeun lantaran bisi kadengen manten ku pihak Aki Jumin. Ari nu mawa bejana ge rencepan jiga nu ngandung Rusia sarta manehna amanat. Ulah loba beja ka batur. Cina ari ka Abah mah pangna bebeja teh penting sabab kuring aya harapan ka Abah nu tangtu bakal ngabantu kana kasusah kuring. Oh nya tangtu ngabantu mah atuh Mang Kurip. Aya naon kitu? Can ngarti Abah teh ye. Pak Jilun bari neuteub. Jajantung ratug tutunggulan hate rada lelenyapan. Kieu bah. Kuring mah geus boga hitungan lamun Aki Jumin jeung si Ruhya bener-bener kaluar tina tahanan. Kuring geus bisa neguh dina hiji mangsa bakal datang ka imah kuring. Kahiji rek nyokot deui nyinining, kaduana rek mulangkeun ka nyeri. Sabab pangna manehna nepi ka diringkus teh apan gara-gara kuring jeung Pak RT nu minta tulung ka tua kampung. Tak kulantaran kitu kaayaan kuring ayeuna sasat keur werit. Sawaktu-waktu bisa datang balai ti pihak Aki Jumin. Jadi kuring teh butuh ku piwatureun keur ngalawanan manehanana. Tak itu maksud kuring teh bah kumaha ngartos. Jangan sakitu kahariwang kuring teh. Mang Kurip nanya bari melong. Oh jadi kitu. Jeung kudu salem banget tuh bala-balinya mah. Sabab moal kudu dipenda ari perkara nulungan kitu mah boro-boro Abah. Najan batur ge moal burung narulungan. Jawab Bah Jilun ngayakinkeun pisan. Sabab hayang kapake ku Mang Kurip ngarah teu kagok ngalamar anakna. Nya nuhun atuh bah lamun kitu mah regreg kuring teh tapi aya keneh pamenta kuring. Lamun teu aya halangan mah ayeuna urang nepungan ka Pak RT lantaran perlu badami di ditu bisi Pak RT sanyahoeun. Hayu atuh Abah ge moal burung daek atuh. Da eueuh gawe ongko. Bah Jilun giat naker diajak ku Mang Kurip teh da tetep hayang kapake ku pimitohaeun. Terus nangtung sup ka kamar rek ganti baju. Ari Mang Kurip ngadagoan bari rarat-reret nempuan kaayaan di imah. Dina kaayaan kitu Mang Kurip ngagerendeng dina hatena. Asa mang lebarkeun kana kabeungharan si Abah. Barang nu sakitu uyuh ayahna, sakitu lobana asa teu aya nu make, numpuk we di imah. Dipake ku sorangan asa teu puguh ceuk aing mah. Naon sababna Bah Jilun meuni keukeuh mikahayang ka anak aing? Na eueuh deui awewe sejen kitu. Padahal mah lain saeutik rek rana rek parawan ge loba. Tapi naha meuni montel ka anak aing. Keun arek dititenan ku aing, nepi ka mana kahayangna. Ceuk Mang Kurip bari tuluy nitenan kaayaan di imah Bah Jilun. Keur kitu kurunyung Bah Jilun kaluar di ti kamar gek diuk sakedeung. Nyare kumaha maksud mamang ka Pak RT teh nangan sakadar ngabajamikeun atawa aya deui rencana sejen? Bah Jilun tumanya deui. Ya kumaha di ditu we atuh bah lah. Datang tu Pak RT leuwih waspada, ieu mah urang ngabejakeun heula ngeunaan Ki Jumin jeung si Ruhya. Engke ge Pak RT bakal mikir nu langkung waspada batan urang. Tah bener kitu. Urang pasrahkeun ka Pak RT. Yu atuh urang ini mumpung beurang keneh. Bah Jilun tuluy nangtung. Dituturkeun ku Mang Kurip geus kitu mah beral miang ngajugjug ka imah Pak RT. Gancangna carita nu duaan geus tarepi ka imah Pak RT, kabeneran rek ditepungan teh aya keur ngadaweung dina golodog. Atuh bungaheun kadatangan ku Bah Jilun jeung Mang Kurip. Sabada silih bagiakeun gek dariuk ditepas ngariung tiluan. Aya naon ieu Mang Kurip asa reuwas teuing? Ceuk Pak RT. Nu mawi bade laporan Pak RT. Ai kuring teh narima beja ti urang Cijaha. Nu ngahaja ka dieu di jurungan ku tua kampung. Dupe bejana teh mata kreuwas margi aya patula patalina sareng Aki Jumin kitu tah Pak RT. Aki Jumin na kumaha cenah Mang? Pak RT reuwaseun. Muhun, duanana ge kabur tina tahanan saurna teh. Malih mah teras ngancam ka tua kampung kitu deui ka urang dieu. Tah kumargi kitu kuring teh ngahaja ka dieu bade ngabadamikeun masalah eta. Ceuk Mang Kurip beuki daria nyaritana. Panon melong ka Pak RT nu colohok pengong reuwaseun. Waduh. Sila kamun kitu carana Mang, sigana Aki Jumin teh bakal ngakalakeun ka urang. Lantaran pareto urang nu jadi jalana. Kumaha atunya jeung rek naon nu dipilampah ku urang lamun geus kieu ye? Pak RT kalah nanyakeun ka Mang Kurip. Siga nu gugup aya nu datarek aya nu datang teh. Nya pang na dongkap ka dieu oge.
Ai kuring teh saja masrahkeun ka Pak RT na kumaha saena. Mangga urang badanten di dieu sakantenan. Mangkurip teu waka nyanyahoanan masrahkeun heula ka Pak RT nu leuwih wajib. Mohon, abah ge bade ngiringannya ka Pak RT kedah kumaha saena. Nya mangga atuh. Urang bade mikeun ayeuna. Kieu mangkurip kitu deui ka abah. Pikeun ngajaga naon-naon nu bakal kajadian taya deui carana iwati tatan-tatan pikeun ngaladenan Aki Jumin jeung si Ruhya. Mun aya teh mah ka dieu urang langsung tewak. Sarta urang setorkeun deui ka pamarentah Cijaha. Tah kitu cara pokona mah. Ngentang tun teu gampang newak Aki Jumin teh, sabab manehanna ge lain lawaneun urang. Hal ieu kudu aya hubungan jeung Aki Antri. Dengan Aki Antri nu baris mampu ngalawanan Aki Jumin. Tah kitu cara-carana mah. Kumaha satuju sarerea? Cek Pak RT nerangkeun cara-carana nyang hareupan nu bakal tumiba. Lantaran rada berat ari kudu hadu hareupan jeung Aki Jumin mah. Ya satuju da kuring geus boga kayakinan atuh. Moal ka mana-mana deui minta tulung ka iwati Aki Antri. Ngan samemeh masrahkeun ka Aki Antri nu geus sepuh urang teh nu ngarora kudu mampu ngajalankeun akad tareka sorangan. Ulah ngandalkeun teuing ka kolot, engke di mana urang geus teu mampu kakara urang Minang Saraya. Cek Mangkurip tegas. Manehna boga pamikiran nu leuwih jauh. Da bener kitu mah. Urang minta tulung ka Aki Antri da geus sepuh lain mah urang teu mampu pan. Tapi kitu sote lamun geus teu kuat kitu satungtung bisa kene mah. Urang ulah waka ka Aki Antri urang rengsekeun heula kudu ngarora. Kitu pamadegan abah ge Pak RT. Bah Jilun meuni sumanget nyaritana. Alhamdulillah beres atuh ibadah mi kitu mah. Sabab kitu ari pokona namanya kuring satuju kana pamadegan abah jeung Mangkurip. Da ayeuna teruskeun ieu beja ka para pamuda sina badami pikeun ngumpulkeun kakuatan ngarah barisan leuwih kuat. Ronda-ronda giatkeun sabab ngajaga keamanan lemur geus jadi kewajiban sarerea. Ulah ngandalkeun kulisi wungkul. Imun atuh Pak RT para pamuda kudu dikumpulkeun. Bere penerangan nu cukup, sangkan ngabantu ka kolot, pikeun ngajaga keamanan. Mun perlu urang mepek balat, nyieun barisan keur ngepung Aki Jumin jeung si Ruhya. Keun abah nu wari bergerakna. Baris mepek balat sangkan leuwih kuat. Dina nyang hareupan si Aki Jumin, piraku mah kitu bisa ditewak. Bah Jilun meuni sumanget nyaritana. Malah kekerot kawas nu gemesna keur hayang geuraprak ngajalankeun paniatanana. Tah, nuhun atuh bah, mangga jalankeun eta usul. Kuring satuju pisan lamun abah nu bakal mingkin para pamuda. Sakalian ajak jang adingnya, tangtu manehna bakal leuwih segut. Sabab geus loba pangalaman, geus katurut ku para pamuda. Ari Mangkurip kudu ngadeuketan kolot-kolot minta bantuan pikeun ngajaga keamanan lemur, tingkatkeun ronda. Keun dibantu ku kuring sarta ulah poho nepungan ka Aki Antri. Pak RT ngabagi tugas. Mangga atuh kuring mah moal buru ngagugu lantaran kuring mah nu butuh ku bantuan ti warga Cibonteng ieu teh, jawab Mangkurip tegas. Saterusna mah tiluan ngatur-ngatur pilampaheun. Nu leuwih jelas harita mah badami teh bener-bener suhud jeung daria lantaran geus pada nyaho kana kagagahan Aki Jumin nu tangtu bakal jadi masalah gede mun datang kalinya. Sanggeus badami rengse Mangkurip jeung Bah Jilun amitan. Terus baralik tapi di perjalanan misah Mangkurip rek nepungan kokolot lemur bakal ngabadamikeun masalah tadi ari Bah Jilun nepungan ka ading. Para mitra anu mulia, kocapkeun Bah Jilun harita geus tepi ka imah ading. Ngan hanjakal adingna can datang nu ayangan inungna wungkul. Tapi Bah Jilun teu beak harepan manehna ngadaguan di dinya sabab hayang tereh tepung jeung ading. Pikeun ngabadamikeun tugas ti Pak RT teh. Keur ka mana sanyana si ading teh mah? Rek iraha cenah balikna. Luka teuing ka mana-mana nama da teu nyarita nu bener. Ngan pi balikeunna teh pasti ayeuna da jangjina ge moal ngenong cenah. Ari periogina mah antosan atuh ai periogi mah antosan sakedap. Jawab inung ading Daryana keur. Muhun mah. Bade diantosan we heula lantaran aya perlu anu kacida pentingna. Ngana tere rengse sagalupana penting pisan mah. Aya naon atuh abah meuli asa leuwas teuing. Wah, moal wakaji bejakeun ayeuna engke we urang guar jeung ading. Ngarasa kalian beres? Cek Bah Jilun bangun asa-asa. Teu wani nyaritakeun niatna ka inung ading bisi reuwaseun. Maklum geus kolot sok babari soak jeung reuwasan, loba kasieun jeung kahariwang. Nya kajeun atuh, mangga atuh badamikeun jeung pun anak ngan omat. Lamun aya naon-naon teh ulah parasea kudu silih eledan, silih titipkeun diri.
Aya paceng keadaan saeutik mah buru-buru rengsekeun ulah terus ngunak-ngunak. Ma ading teu asa-asa mapatahan ka Bah Jilun. Lantaran sawatara waktu ka tukang mah ading kungsi nyarita ka indungna. Yen manehna keur mumusuhan jeung Bah Jilun, kabeh tina alatan parebut awewe. Si mama kawas ka budak we. Abah ge ngarti atuh mah da era ku kakolotan. Pira ku rek masyakeun cek bengek. Abah mah moal kitu. Moal sababoga keneh harga diri sing percaya. Moal pasea jeung ading. Sabab sobat medok ti baheula ge. Lain kakara sosobatan ti ayeuna. Ka dieu so teh lain rek pasea, rek badami teh. Nya nuhun atuh ari kitu mah mage rada reug-reug kana hate. Bah Jilun seuri leutik. Kusiwal ngaluarkeun ududeun palenyun udud bangun nikmat naker. Bari ngadagoan datangna ading. Barang keur ngeunah-ngeunah udud kurunyung ading datang mamawa gemolan leutik di jingjing. Red ka Bah Jilun ading ngarenya greuwas memeh unggah nanya heula. Ya naon bah, wayah kieu ngajemprak di imah kuring. Palang siang bawa niat jahatnya, kade ulang heureuyan indung kuring ah. Nya make nyarita kitu ding. Kawas lain ka sobat we lalampahan teh. Sok diuk abah aya perlu. Ulah luas-luas da moal naon-naon abah mah. Jeung deui meunang naon teh jiga oleh-oleh hade euy. Di kota atau di mana ding? Cek Bah Jilun marah mai. Nemongkeun hate nu bersih da memang teu aya niat nu lain-lain. Ya kajeun ari teu boga niat goreng mah, kuringna moal naon-naon atuh bah. Mun abah yang oleh-oleh heugrek dibere tapi ulah loba teuing. Sabab ieu teh meunang neangan jauh pisan ti lemur Cikored meunangna ge. Meuli deui. Ading unggah ka imah gek diuk di jireun indungna buntelan ditunda. Naon teh ding? Bah Jilun panasaran, buah ngora bah. Aya nu pesen keur maraban nu nyiram cenah. Tapi lamun abah hayang mah atawa memang keur nyiramnya aku kuringnya dibere hiji. Ading muka buntelan. Korehel buah ngora keur meujeuhna es tuning mata kabita. Tapi Bah Jilun mah teu hayangeun teu pati resep. Komo da ieu mah pasosore moal pati ngeunah di daharna. Wah, maneh mah ding sok aya wae kawas kanu ngora we euy. Moal hayang abah mah. Henteu da keur teu nyiram abah mah kope keur maneh. Teu hayang abah mah. Cek Bah Jilun meuni meureuh deui. Ngaruing ciduhna barijil. Nya nuhun ari moal mah da tadina ge moal dibere ku kuring teh. Ieu buah keur dahareun ari beurang minangka ubara lieur. Ari tengah poe lumayan cocol kana uyah. Ayeuna rek nanya ka kuring teh yeun aya naon atuh ka kuring teh bah? Sok atuh caritakeun ka kuring mumpung salse. Ading neuteup ka Bah Jilun nu keur melenyun udud paroman bear marah mai. Ieu ding. Tadi abah kadatangan ku Mang Kurip sarta tuluy badami jeung Pak RT. Ari hasilna kieu, derek-dek Bah Jilun nyaritakeun hasil babadamian jeung Pak RT. Kabeh diterangkeun kalayan apik, teu aya nu kaliwat maksudna masangkan kahartieun ku ading. Atuh para wargi sadaya, harita oge ading mani ungut-ungutan tanani ngarti panon melong ka Bah Jilun. Oh, jadi kitu nya bah. Nuhun atuh diwartosan ari saterusna kumaha maksud abah teh? Naon kudu dipilampak ku kuring? Kieu ding, kulantaran abah teh geus dipercaya ku Pak RT. Ayeuna teh urang duaan kudu tatan-tatan pikeun yang hareupan Aki Jumin. Mun perlu mah urang terus ngeprik para pemuda. Urang bere penyerangan nu cukup ngeunaan ngajaga keamanan lingkungan. Aduh saja bati kitu, urang atuh ronda nu leuwih taliti sangat unggal penting teu aya nu latna. Malah mah kudu ditingkatkeun dihangkeutkeun sabab bisi aya musuh nu asup. Sedengkeun anu dipercaya teh taya deui wati abah jeung jang ading. Tak kitu ding pang-pangna mah. Cek Bah Jilun nerangkeun rencana nu bakal dipilampah pikeun ngabantu ka Mang Kurip nu keur aya dina bahaya lantaran diancam ku Aki Jumin. Nah, ayo atuh ari kitu mah lantaran geus jadi kewajiban urang pikeun ngabelaan ka Mang Kurip. Bari sakalian ngajaga keamanan lingkungan di lemur ieu. Sabab kewajiban sarerea pikeun ngajaga teh ulah pada embung. Tapi bah kuring can ngarti saeutik deui ari Aki Jumin jeung si Ruhja teh iraha kaburna cenah. Jeung dieu kumaha kaayaan ayeuna? Ading tatanya harita teh tetelepe. Ya teu jelas masalah eta nya mah anu yakin mah Aki Jumin jeung si Ruhja kalabur sarta ngancam ka Mang Kurip. Tak kitu cek beja nu dibawa ti utusan si jahat teh. Ya teu naon-naon atuh cukup sakitu ge. Yeuh urang jalankeun tugas. Ading teu loba omong deui tuluy asup ka kamarna. Ari kaluar deui geus salin baju anu bersih. Saterusna ngajak indit ka Bah Jilun muru ka balai desa. Rek ngumpulkeun para pamuda bakal dibere tugas pikeun ngajaga keamanan di lemur Cibonteng. Dina waktu kaayaan eta para mitra bareng jeung kaayaan harita Mang Kurip jeung Pak RT keur baradami.
Jeung kolot-kolot nu aya pangaruhna ngabadamikeun pikeun ngajaga lemur Cibonteng. Bisi diruksa ku Aki Jumin, sabada rengse babadamian mangkurip meniru rusuhan muru ka imahna, rek ngabejaan kula wargana ngeunaan eta rencana. Sanggeus aya di imah, mangkurip ngariung jeung anak pamajikanana di tengah imah. Bari nyang hareupan kadaharan jeung cikopi panas. Nyinining ka imah bari harita teh kacida hari wangeunana lantaran nempo bapana nu bangun gugu. "Bapak, aya naon ieu teh sanyana Bapak? Katempona ku kuring teh meuni buru bar ka ditu ka dieu. Aya naon, Pak?" Ceuk nyinining bari neuteup ka bapana. Nu harita masih keneh ngahuleng ngareureuhkeun ka capek napas tara ngahega. "Nya Kang Kurip, aya naon atuh ieu teh meuni asa reuwas teuing?" Dioon milunanya lantaran sarua jeung anakna ngarasa hariwang. "Yoon oge nyai, urang teh kudu waspada jeung hati-hati. Ari sabab kaayaan teh keur beurit, sasat aya nu ngancam balai gede. Taku lantaran kitu bapak teh buru-buru nepungan kolot-kolot jeung para pangurus di dieu, minta bantuan pikeun ngajaga eta balai, kitu nu jadi pokok nama." "Nah diancam ku saha kitu Kang? Ti mana meunang beja kitu? Asa teu puguh mimitina, bat ujug-ujug aya nu kieu we. Palang siang anu teu bener meureun nya." Bioon geus pias ngarasa keueung ngadenge kitu teh. Panon molohok ka salakina jajantung geus miheulaan ratu. Hate lalenyapan sedengkeun nyinining mah teu ngomong deui. Manehna ukur ngahuleng bari melong. Kanu jadi bapana hatena pinuh ku rupa-rupa pertanyaan tapi henteu po. "Sok Bandungan kuduaan. Kieu nu jadi masalahna teh, ieu masalah rek diterangkeun ngarah ka harti ku sararea. Sakumaha nu geus kanyahoan ku urang ye nyinining teh loba nu mikahayang, anu banget napisan mah tiluan, kahiji Bahjilun, kadua Jang Ading, katiluna si Ruhya urang Cijaha. Ta ieu nu katilu ngabahayakeun teh ari sabab manehna geus meunang warahan ti tua kampung Cijaha. Jadi jigana teh akina nu ngaran Aki Jumin teuli, kahiji amek ka pihak urang, kaduana keheuleun ka pihak tua kampung di ditu, lantaran manehna teh dikerem di balai desa. Nu saterusna rek dikirimkeun ka kacamatan. Tadina hiji peuting. Bisa kabur luanana kalayan ninggalkeun ancaman. Yen rek mulangkeun ka nyeri ka pihak tua kampung jeung ka pihak urang. Kitu nu jadi sabab musabab nama. Nu batak tadi teh terus we bebeja ka Pak RT jeung kancang-kancana nu keur ngajaga nu bakal kajadian. Ngadah urang teu beura teuing tah kitu. Bioon jeung nyinining meni ngarenya greuwas keueung jeung sieun. Bisi Aki Jumi jeung Ruhya bener-bener nyieun peta kasar ngaributkeun ka unggal ka urang lemur Cibonteng. Utamana masieun ngaganggu ka kulawarga mangkurip sabab anu jadi bibit berwitna, bibit rurujitna tina urusan ngalamar nyinining. Ku Bioon para mitra jeung nyinining geus kasawang tangtu harita teh bakal ngunek-ngunek sarta bakal males kapeurih ka pihakna nyinining. Harita para mitra nyinining nyarita. Kumaha atuh nyapanya? Kuring masieun kawas ti heula mangkaning si Ruhya teh kacida telengesna, Pak. Jahat jeung ngorobokan deui. Atuh saja bati kitu, akina sakti bejana bisa ngelehkeun siluman. Kudu kumaha ari kuring ayeuna, Pak, asa hareurin pisan dunya teh nya. Ceuk nyinining nemrakeun eusi hate. Memang ngarasa keueung jeung lewang. Nya Kang Kurip kudu kumaha tuh urang teh? Kuring ge bingung ge teh geuning. Ya, taya deui carana iwa ti kudu hati-hati jeung waspada. Jeung ulah liar ting jauh. Jeung ulah sosoranganan, mun peuting kudu taliti jeung tarapti. Janela jeung panto tulakan sing pageuh. Mun bisa mah sare teh sakamar we tiluan ngarah kajaga mun aya naon-naon. Ari nyai kade kudu leuwih hati-hati lantaran geus kasawang ku bapa ge nu bakal dikakalakeun ku Aki Jumin teh hidup. Tak kitu ayeuna mah teu kudu salempang. Keun lah. Ieu mah loba nu ngabantu ka urang. Salembur geus tatan-tatan kabeh tapi urang sorangan kudu hati-hati bisi bongo terus kabeunangan kitu, ceuk Mangkurip bari pepeta. Nerangkeun naon-naon nu kudu dipilampah ku anak pamajikanana ngarasa lamet ulah beunang ku pihak ti Aki Jumin. Nya mah ngadanya atuh kuring pisan nu bakal jadi sasaran manehana teh. Lantaran kuring geus kabur ti imahna, tangtu si Ruhya jeung akina bakal ngakalakeun, ceuk nyinining bangun hariwang. Hatena keueung akina, hatena keueung para mitra. Mun kitu mah kade ulah liar kanu jauh nyai, kacai ge kudu aya nu nganteur ngarah aman. Jeung diulah sok kaluar peuting bisi aya nu ngadodoho. Tak kitu aya mah nyai nya. Bioon mapatahan bakat kumelang ka anak.
bisi benang deui ku jalma-jalma nu jarahat. Tah bener kitu we sing hati-hati we ti ayeuna mah ka hareup. Keun wae da pikeun di luar mah geus sayagi batur urang. Malah ku Aki Antri oge geus dilaporkeun ka Aki Antri ge ngarah aya nu ngabantu mun aya naon-naon. Mangkurip mulkas carita anak tuluy nangtung sarta ngaleos ka Cai rek mandi jeung Abdas. Ari Bioon jeung Nyinining harita teh uplek ngobrol nyaritakeun anu bakal kajadian. Ngatur-ngatur pilampaheun keur narekahan ngarah salamet. Lantaran Aki Jumin jeung Ruhya kacidasieuna kawan tu jalma-jalma nu kurang wiwaha neka jeung taralua mikir dapon niatna hasil. Kaayaan beuki burit malah panon poe oge geus lila surup. Di luar rame soragaang jeung jangkrik lalai geus rabeng haliberan. Kekung silila dur magrib. Bioon jeung Nyinining eureun ngobrolna tuluy cara kacarai rek Abdas sedeng Mangkurip mah geus balik deui. Dina kaayaan kitu hiji jalan kuloneun lemur Cibonteng aya 2 jalma. Nu keur leumpang bangun tenang muru ka lemur Cibonteng jiga aya nu dina snaker. Beuki lila beuki deukeut ka lemur barang geus tepi ka hiji pengkolan, reg nu ti heula eureun tuluy malik ka tukang pok nanya. Moal nyalahan ieu teh Ruhya. Na bener lemur Cibonteng ieu teh euy atawa lain? Kade salah sia bisinggap lah. Cek aki-aki nu tayalian iwati Aki Jumin. Nanya ka incuna. Nu ngaran Ruhya eta 2 jalma geus hasil ngabebaskeun diri tina panjara ti lembur Cijaha. Langsung ngajak jeung ka lembur Cibonteng rek nyieun kalibutan. Ngayakeun balitungan jeung Mangkurip katut para kancan. Moal masalah kieu da kuring ge lain kakara nincak lembur Cibonteng teh. Da ieu jalanan nu langsung ka imah si Kurip. Ari jalan nu eta teh katungtung lemur beula wetan. Ieu teruskeun ki. Kuring geus aya ngepung lah. Yang tabung jeung si Kurip teh diajak tarung patutunggalan anakna rek dipaling. Jawab Ruhya bari kekerot bakat ku amak. 2 peureup geus baruleun. Montong gagabah sia kudu make ijiran euy. Sabab batur ge lain bangke tang tu boga uteuk jeung pikiran. Yakin moal gampang ngarebut si Nyinining. Nu penting urang kudu nyaho heula imahna engke. Ku Aki rek diakalan sangkan daukna beunang caina herang kitu euy. Kumaha carana ki lain rek ditangtang diajak tarung? Loba baturan ki langsung ajak perang nu malaya naon-naon kieu lah. Main kuateun ngalawan ka Aki mah. Sabuat ributan kuring rek maling Nyinining. Cek Ruhya bangun teh sabar. Geus hayang hasil maling deui Nyinining. Heula Ruhya urang badami heula di dieu euy, sok diuk. Aki Jumin diuk dina batu diturutan ku Ruhya. Duanana dariuk ngareureuhkeun kacape lantaran geus leumpang anu sakitu jauhna. Yang kumaha tu kitu lah. Naon nu dianggap berat di Cibonteng teh kabeh keuyeub leuleus, keuyeub apung ku, teu kudu sieun jeung asa-asa bari oge. Cek Ruhya kalah beuki poe. Jeung deui cicingna hanapeun rungkun haur anu ngaroyom ka jalan puguh we beuki poe mata keung. Ulah gagabah cek Aki ge. Lantaran gagabah mah tak cilaka ku pola sorangan euy. Ayeuna mah kieu euy. Peuting ieu urang ulin heula maluruh lemur. Urang apalkeun kaayaan di jerona. Urang sidikeun wates-watesna. Sabab lamun can apal kana kaayaan di dieu moal aya gunana nyieun pagawean oge. Bisi hese kabur lamun kapepet kitu tah euy. Nanya kale waktuna keburu beak ieu teh.